berenya Habib coba saha anu panghebat-hebatna jelema anu ibadah panghebat-hebatna jelema anu ibadah saat ieu cak Gusti ulah nyaritakeun anu luhur pangkat mu hebat ibadah tingali di Gunung Syria di Lubnan aya guha sok kadinya malaikat Jibril langsung datang ka dinya ya keuring Assalamualaikum begitu ngobrol eta jelema teh sapoe-sapoe teh sare nangan sajam ibadahna teh eureun-eureun salat baca Quran zikir jeung maca shalawat awakna ge geus lain awak model kos urang aya nu kudu ge di dieu bengek lain kudu ibadah tapi cahaya daharna hanya sisa-sisa manusia eta ge ketika dibutuhkan malaikat Jibril gede kepala Masya Allah geus teh hayangeun nya nama milu raramean geus teh hayangeun nya nama ningali alam dunia hiji bae nu ditinggali teh akhirat malaikat Jibril kagum setelah kagum keluar sababaraha meter tidinya aya jelema nu keur mabok ngagali taneuh deuk nyieun pager lantaran mabok sakilan geus diliangan eta tihang teu daek asup-asup mabok atuh peing nya kumaha wah nya adi teh ngadilak deh oleng tuh sia masih di mabok sia ayaon gua ieu ku malaikat Jibril di degetan gadinya cek benak hati anak muda ulah-ulah det nulungan aing sia kai kanyawan ku malaikat Jibril gentes hatinya seperti apa langsung malaikat Jibril ngadeukeutan kunyana dia ngomong hei manusia lamun maneh manusia hei malaikat mun anjeun malaikat ulah coba-coba nulungan ka ulah mah hiji bae minta tolong Allah cek malaikat Jibril ngomong kieu heran mah langsung jana bebeja ieu Jibril utusan Allah tidak mau tahu sekalipun Jibril lamun dek nulungan ku teh bisa hiji bae Allah Masya Allah isi mabok kieu ya Allah mantap hati-hati Pak Kapolsek nu mabok jangan setiapnya mabok tangkep jangan rantai saja Allah kari guys malaikat Jibril usul ka Gusti Allah ya Rabb aya dua sosok manusia maneh nu hiji ibadah di duha anu luar biasa nu hiji pemabok tetapi aya perbedaan pandangan ya Allah ya Rabb nu mana nu sebenarnya nu istimewa menurut anjir ya Rabb lamun dicaritakeun mah panjang cek pangeran Jibril bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000 bejakeun kanu mabok janjana ge ngomongna ka aing bae sanajan mabok ge teu salat ge nyana ngomong Allah mah telep sial tanu mabok bejakeun aing nu agung ulah nu agung rek manggihan setelah 1000 gajah diasupkeun ka liang sampai malaikat Jibril langsung datang dari kaguha ki ibadah hayang kapan Allah hayang mi'raj
kapanggih jeung jahe lebih erat tuh kahayang sia kan dasar bajingan. Kembali kumaha carana sangkan urang bisa Isra, kumaha carana sangkan urang bisa Mi'raj. Dalam artian Isra lempang ti peuting, hartina lempang ada satu yang dicari, hartina peuting adalah gelap, ada satu yang dicari lantaran belum bersinar. Maka dengan Isra tidak akan husul ilallah, kudu Mi'raj. Bertemulah Kanjeng Nabi dengan Allah, maka urang mi'rajkeun. Sok carana kumaha? Babari. Sebab di kolbu urang geus aya Allah, di kolbu urang geus aya Muhammad. Cuman tinggal nyingkapkeun ada beres. Nah, lamun urang ningali perjalanan-perjalanan para waliullah kabeh geus tersingkap. Syekh Maulana Mansuruddin bisa salengkah ka Banten.